Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun hanca deresan kitab Durratun Nasihin halaman 148 kantun qauluhu mana wa qala iya benata ibni abi kuhapata. Waqala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi kana lafad dia benata ibni abi kuhafah, he putrina ibni abi kuhafah, putrina Abu Bakar ya, abi kuhafah teh putrina putra abi kuhafah nya, maksudna mah putrina Abu Bakar nya, kan ari Abu Bakar teh bin Abi Kuhafah. Istagola yastakilu, istagola geus katungkul saha annasu jalma-jalma yauma idzin dina eta poe teh anin nadri tina ningali, wasakhosot sareng molotot naon absoruhum pirang-pirang panempona itu enas teh ila samai ka langit, yakipuna caricing itu jalma-jalma teh arba'ina dina 40 naonana sanatan tauna, layak kuluna henteu barang dahar itu jalma-jalma atawa enas, wala yasrobuna sareng henteu ngarinum itu enas, faminhum maka eta tetep ti sawarehna itu enas teh man ari aya jalma yablugu anu nepi naon al aroku kesangna, nepi kesangna teh ila qodamaihi kana dua dampal sukuna itu jalma itu man, wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna itu man teh atawa nasnya minhum mah man ari aya jalma yablugu anu nepi itu arok atawa kesang teh ila saqoihi kana dua bitisna itu man, wa minhum sareng eta tetep tina sawarehna itu jalma teh man ari tina sawarehna itu enas man ari aya jalma yablugu anu nepi itu kesang teh atawa aroknya ila batnihi kana beuteungna itu man, wa minhum sareng eta tetep ti sapalihna itu enas man ari aya jalma yablugu anu nepi itu arok kesangna ila sodrihi kana dadana itu man, wal aroku sareng ari itu kesang teh yakunu eta bukti itu arok teh mintulil wukupi eta tina lilana cicingnya, kusabab lila cicing kesangna tuluy bijil. Qalat ngadawuh itu Siti Aisyah kana lafad qultu ngucap kuring ya Rasulullah he Rasulullah, hal yuhsaru naha bakal dikumpulkeun saha ahadun hiji jalma kasian barina anu make pakaian yaumal kiamati dina poe kiamah. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi al anbiya'u wa ahluhum, al anbiya'u eta pirang-pirang nabi wa ahluhum jeung ahlina itu anbiya, nabi jeung ahlina mah make pakaian. Mana deui wasoimuna rojaba sareng pirang-pirang jalma anu puasa dina bulan Rajab, wa Sya'bana sareng dina bulan Sya'ban, wa Ramadana sareng dina bulan Ramadan, alal wilai barina tuluy-tuluy. Wa kullu nasi sareng ari saban-saban jalma juyaun eta pirang-pirang anu lapar yauma idzin dina itu poe kiamah, ilal anbiya'a kajaba pirang-pirang nabi wa ahla baitihim sareng ahli imahna itu anbiya ahli bumina, sok disebut ahli betnya ke orang. Wasoima rojaba sareng pirang-pirang anu puasa dina bulan Rajab, wa Sya'bana sareng puasa bulan Sya'ban. Fa innahum da saestuna itu anbiya mah
subbaun nasi eta pirang-pirang jalma anu warareg laju anu henteu aya lapar eta tetep lahum ka itu anbiya wala atosa sareng henteu aya dahaga eta tetep yusakuna bakal digiring itu jalma-jalma bi ajmaihim kalawan sakabehna itu jalma-jalma atawa nas ilal mahsyari ka mahsyar inda baitil maqdisi di deketeun baitul maqdis bi ardin dina hiji tempat yuqalu anu dibasakeun laha pikeun itu ardu teh naon as-sahiratu sahiro ngaranna teh as-sahiro. Qala Allahu ta'ala qala parantos ngadawuh saha Allahu ta'ala Allah ta'ala kana lafad fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum bisahirah fa innama hiya maka pastina naon ayat mimitina teh naon hal teh fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bisahirah alataka di sama sayyidina rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila anta saka wahid surah naon teh teh abasa lain abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka nantilah surah kedua teh wan nazi'ati gharqan wan nasitati nashta wasabihati sabhan fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufu ar-rajifatu tatba'uha ar-radifa qulubun yawma idzin wajifa absaruha khashi'ah fa idzahum bisahirah jadi pohodai di dieu mah marjena teh hiya teh kana karotun khosirah fa inna ma hiya pohodai ayatna ngadadak poho maka pastina ari itu karotun khosirah teh zajratun eta tiupan wahidatun anu sahiji fa idza maka dina waktuna ditiup dina nalika ditiup hum ari itu jalma-jalma atawa nas teh bisahiroti eta aya di sahiroh ari sahiroh teh hiji tempat hiji taneuh anu aya di deketeun Baitul Maqdis saur dina ieu tukilan al ayah kudu nuluykeun anjeun kana ayat wa yuqalu annal khalaiqa fi arasatil qiyamati yakununa mi'atan wa isrina sofan tosel atunya berarti kantun wa yuqalu annal khalaiqa wallahu a'lam bissawab.